Wilujeng enjing para wargi di lebet Gusti Yesus. Renungan urang kanggo enjing ieu nyaeta bab anu katilu, saurang Kristen KTP. Abdi masih emut waktos abdi yuswa 33 tahun. Abdi lebet ke rumah sakit kanggo ngajalankeun hiji operasi. Di sisi lomari tempat tidur, abdi ningal aya hiji Alkitab. Tos sababaraha taun lamina abdi tos henteu ngaos Alkitab. Tapi ku sabab abdi bosen, akhirna abdi muka eta Alkitab. Kumaha jalan caritana, abdi tos teu patos emut deui. Naon anu tos kajantenan kasim abdi harita, abdi tos teu emut deui. Waktos harita abdi muka Alkitab dina Injil Yohanes anu katilu. Sabab Injil Yohanes ieu emang tos kasohor. Abdi mulai ngaos. Satos abdi beres ngaos pasal anu katilu, abdi ngaraoskeun aya parobihan. Kajantenanana 36 tahun kapengker. Namung parobihan anu kajantenan waktos harita masih tetep teras-terasan kaalaman dugi ka kiwari. Parobihan emang sakadahna dugi ka salalanggengna. Mangga diaos. Ayat-ayat ieu penting pisan kanggo urang anu yakin yen urang bakal lebet ka sawarga. Yohanes 3 ayat 1 dugi ka 5. Aya hiji pamimpin urang Yahudi di kalangan kaum Parisi, ngaranna Nikodemus. Dina hiji peuting manehna datang ka Yesus. "Pak Guru," carekna ka anjeunna. "Sarerea terang, Pak Guru teh guru anu diutus ku Allah. Sabab moal aya anu bisa ngayakeun mujijat kawas Pak Guru lamun henteu disarangan ku Allah." Walar Yesus, "Kaula rek ngabejakeun hal anu saenyana, nyaeta saurang oge moal aya anu bisa asup ka karajaan Allah, kajaba lamun dijurukeun deui. Piraku jalma anu geus dewasa bisa dijurukeun deui? Kumaha petana?" cek Nikodemus. "Na bisa asup deui kana rahim indungna tuluy dijurukeun deui?" Walar Yesus, "Kaula ngomongkeun anu saenyana, yen jelema anu dijurukeunana lain tina cai jeung Roh Allah, moal bisa asup ka karajaan Allah. Kitu saenyana." Sawaktos abdi ngaos Yohanes pasal 3 ayat 1, abdi nyamikeun diri sareng Nikodemus. Anjeunna saurang jalmi anu adigung, sabab anjeunna saurang Yahudi. Karuhuna nyaeta nyembah ka Allah ti generasi ka generasi. Pon kitu deui sim abdi. Abdi ngaraos sombong, sabab abdi oge dilahirkeun ti kulawarga Kristen. Nikodemus oge sombong, sabab anjeunna saurang Parisi. Orang Parisi dipihormat pisan, sabab mangrupa ahli-ahli Alkitab. Pon kitu deui sim abdi. Abdi sombong lantaran abdi lebet ka sakola Kristen anu kasohor di Singapura, sarta dipihormat minangka orang-orang Kristen kalangan elit. Nikodemus sombong sabab jadi pamimpin agama Yahudi. Abdi oge sombong sabab paman abdi mangrupa saurang pamimpin di komunitas Kristen di Singapura. Nikodemus ningali seueur mujijat-mujijat anu dilakukeun ku Yesus. Anjeunna yakin yen Yesus nyaeta saurang utusan Allah. Nikodemus oge yakin yen anjeunna milik Allah. Salajengna, sabab rasa percaya diri anjeunna nepangan Gusti Yesus. Dina Yohanes 3 ayat 2.
miharep yen Yesus bakal nepungan kalayan ajrih. Tapi sabalikna, Yesus malah negor ku kalimah anu ngahariwangkeun. Saurna, upama urang henteu dijurukeun deui, pamohalan bisa ningali karajaan anu diparentah ku Allah. Yohanes 3 ayat 3. Nikodemus dongkap ku salam anu hormat, tapi sabalikna Nikodemus dipapag ku kecap anu kaetang kasar. Salaku putra Allah anu sampurna sareng tanpa dosa, tangtos Yesus moal ngucapkeun kecap-kecap anu kasar. Sabalikna kecap-kecap anu ka kuping kasar ieu salaresna asalna tina manah Yesus anu pinuh ku kaasih. Yesus hoyong ngemutan sarta nyadarkeun Nikodemus yen anjeunna mung saurang Kristen KTP. Dina waktos harita umur Nikodemus tos aya kira-kira 60 tahun. Anjeunna ngawaler Yesus ku kalimah, kumaha abdi nu parantosa kieu kolotna tiasa dijurukeun deui. Nah tiasa lebet deui ka jero beuteung indung teras dijurukeun deui. Nikodemus ngaharapkeun Yesus narik deui cariosanana ku kecap hapunten. Namung sabalikna, Yesus ngawaler ku kalimah anu katingalina langkung kasar deui. Nyatana iwati dilahirkeun deui. Nikodemus moal tiasa lebet ka karajaan sorga. Yohanes 3 ayat 5. Upami Nikodemus sakitu reuasna lantaran ucapan Yesus anu diucapkeun 2000 tahun kapungkur, abdi ge kitu. Sami reuas upami nguping kecap-kecap eta 35 tahun kapangker. Upami Nikodemus anu sakitu soleh dina beragamana wae teu tiasa lebet ka karajaan Allah, iwati dilahirkeun deui. Kumaha sareng sim abdi? Nah abdi langkung beragama tibatan Nikodemus. Upami urang sadayana teu tiasa lebet ka sawarga, eta hartosna urang sadayana lebet ka naraka. Kalimah piwuruh keur urang kedah dilahirkeun deui supaya lebet ka sawarga. Hatur nuhun saderek sadayana parantos ngupingkeun. Wilujeng patepang deui dinten enjing, mugia Gusti Yesus ngaberkahan.